Nah nu mantak hiji teu meunang dicekel ku nu junub, dua boga wudu teu boga wudu teu bisa nyekel Al-Qur'an, teu bisa nu head teu bisa. Ya Allah ya Rabbi larangan sama mujizat. Nah ieu nu mantak di ayat turun ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wallahu a'lam bima. Di ayat ieu teh diturunkeun dina ngalarang ngomong, ngalarang ngobrol, ngalarang berbicara fil khutbah dina waktu khutbah. Lantaran harita urang Arab teh ketika khutbah teh ieu nyana ngobrol-ngobrolkeun urusan perdagangan, urusan kahirupan. Keur khutbah teh bising, maka turunlah ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Nu mantak dibahasakeunana Al-Qur'an padahal mah khutbah lantaran di jero khutbah teh aya Qur'anan cek sakal mah Qur'an secara mutlak. Aya deui jelema keur salat urang Arab di Madinah, begitu keur salat ngarobrol. Nah eta ngalobrol teh ngaganggu karena sholat, maka dicarekan ku Gusti Allah turun ayat ieu wa idza quri'al Qur'an. Pan keur sholat teh baca Quran, baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Quran surat kadituna Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. Quran eta teu meunang ngomong. Mantak cek mazhab Hanafi mah, cek mazhab Hanafi teu kudu baca Fatihah acan makmum lamun imam kadenge Fatihah teu kudu. Urang salat maghrib kan kadenge Fatihahna. Allahu akbar imam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Nabi mah sakadar penyempurna. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Makmum teu kudu baca Fatihah. Geus asal gadengekeun bae tah ieu wa idza quri'al Qur'an di mana dibaca Fatihah. Quran teh Fatihah dina salat. Pastami ulah dengekeun wa situ ulah aya umat ngomong. Perhatikan baik-baik. Salat can mazhab Hanafi. Teh kudu baca Fatihah nya. Geus bae. Imam ruku Allah. Mantak ulah kaget lamun di Mekah. Ulah nurutan nyana ka urang nurutan nyana deui. Cenah mah Allahu akbar. Cenah mah nileug ka kaditu neuleugkeun. Dia kergadekeun imam nya teu maca nya teu salah nyana mah mazhabnya ai urang malah salata liman lam yaqra bil Quran cek Kangjeng Nabi teu sah salata lamun teu baca Quran. Baca Quran teh anu baca Fatihah teh urang mah nyekalan eta mazhab Syafi'i mah bacalah Fatihah geus lamun kaburu mun teu kaburu teu kudu. Urang datang ke masjid imam keur majana maca surat pas maca surat nas A'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Kadang datang ka dinya Allahu akbar alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kan langsung rukuk Allahu akbar urang teu kudu maca Fatihah. Allahu akbar geus mantep lu mantep kadatang ka dinya terakhir bae. Teu kudu. Tapi aya nu maca Quran haram. Ketika aya jelema keur salat Allahu akbar jahar atawa sir. Jahar maghrib isya subuh. Sir lohor asam. Allahu akbar lohor. Bismillahirrahmanirrahim. Aya di sisi maca Quran a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu keur salat haram maca Quran. Lain maca Quran haram gandengna mah. Taswis. Eta sih gak ada. Urang main salat maca Quran gandeng macana. Dilagamkeun deui. Bismillahirrahmanirrahim.
termasuk gaganggu nu sare dina waktu sare bulan Ramadan kan waktu teh urang teh sangat diperhatikan. Maghrib langsung isya langsung taraweh perlu istirahat sebab mungkin jam 2:30 atau jam 3 udang berarti perlu sare. Ngaji Qur'annya na awong-awongan saat batur istirahat haram lain ngajar haram lantaran ngaganggu batur cak datang aduh tak budak bener kita darus atupan aing waduh ieu engke kudu hudang deui coba cak awewe mah oh aing mah nya salaki sok yang diladenan heula nya engke mas lebih berat awewe mah lebih berat. Masya Allah mungkin jam 2 kudu udang masak aja kita gandeng bae di masjid baca Quran haram eta kos itu teh. Masya Allah ya waktu-waktu teu meunang naila wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah keur carita khutbah di mana-mana dibacakeun khutbah awas dengekeun sehingga orang keur baca khutbah lamun teu ngadengekeun urang disiksa ku Gusti Allah. Teu kudu dengekeun pastami'u lah pan situ. Kudu perhatikeun bener-bener. Ulah-ulah ngobrol keur khutbah ieu, ulah-ulah ngobrol. Cak-cakan isyarah make ieu beta make jemari make curug. Arep. Dengekeun. Mata khutbah di dieu mah lain khutbah lugawi, khutbah na ieu mah khutbah syar'i. Geus lain ceramah. Ku ari khutbah dina Jumat teh di mana ceramah? Salah. Eta mah khutbah syar'i, kelengkapan salat Jumat 2 rakaat, nu 2 rakaat lohor teh dibagi 2 rakaat ku salat, 2 rakaat teh khutbah. Baca khutbahna 2, lamun aya jelema maca khutbahna hiji teh sah Jumatna. Pohon misalnya alhamdulillahilladzi tajalla wa ana ahmaduhu jamila ya wal ashkuruhu syukran wa fi'al wal bala atubu ilaihi min kulli masyatin qala wa fi'ala asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah terus a'udzu billahi minasyaitonir rajim beres ngan sahiji doa maju Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat Jumat teh sah kudu 2 khutbah sebab udah ganti sholat zohor 4 rakaat 2 jadi sholat 2 jadi khutbah bisa anu hiji teu sah atau ngalantur jadi nak jadi khutbah lugawi ceramah teu sah atuh teu sah baca lain khutbah ceramah teh khutbah syar'i kelengkapan salat Jumat ieu dalilna wa idza quri'al Qur'an di mana dibacakan Al-Qur'an khutbah maknana pastami'u lah khutbah Jumat dengekeun wa situ nengleng teh cicing sebab ieu mah salat maknana khutbah eta maknana salat maknana eta salat das lamun dibacakan saudara-saudara sekalian hari ini adalah hari kemerdekaan 17 Agustus memang demikian marilah kita Agustus dibawa ke masjid tolol deh sakitu alam geus teu masalah lah maka kita tingkatkan KB keluarga berencana ya lain deui khutbah wa idza quri'al Qur'an khutbah di mana dibacakan Quran ya pasti ulah wa ansitu atau Quran secara mutlak di mana dibacakan Al-Quran dengekeun ulah loba omong lamun aya urang sunah kan neuk ngaji maca Quran heula sunah dina kitab Tabihul Muqtarin geus satu Tabihul Qabilin nu mantak urang manggil qori ieu teh deuk ceramah manggil qori hukumna sunah memeh pengajian maca Quran heula bacakeun Quran urang dengekeun lupa tali jeung pengajian tali jeung pengajian ieu teh deuk pengajianana muludan oh berarti wa ma arsalnaka geus ledeg ka wa ma arsalnaka
Wah iya Rajab subhanallah jasro. Oh iya teh ada pertikahan wa min ayatihi. Wah eta sunnah. Os kitu. Surang dengkeun ulah garobrol. Dengkeun ieu kan mukjizat. Masya Allah lamun mukjizat geus dibacakeun haji urang ngalantur berarti urang kahijab antara urang jeung mukjizat. Ketika mukjizat asup set ka diri urang ngadengekeun asupna ka mata nundutan berarti yang mukjizat